Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa sareng Abi channel Opik Silet TV-nya Kang. Kang, cenah mah, cenah gitu ieu mah ngobrol. Di urang teh itu cenah aya teh eukeur tepati aman lah, keamanan bukan berarti perpu jelema gitu. Kalau beja kabejanakeun cenah mah sampai teh tarung geus dibuka kieu di tukang. Loba kabejanakeun. Juring cenah jeung urang Sunda mah makhluk halus lah gitu lah mun eta mah. Jadi tah urang teh saacan nemukeun di video nah bener atawa henteu gitu urang mata erek nampilkeun ieu naon bintang tamu. Anu asalna teh di mana cenah kamari disebutkeun teh di daerah Bandung ting Garut lah pokoknya mah walau eta tah kitu. Masalah teu panjang ting lebar. Panjang carita kitu tadi geus salah urang tampilkeun we cenah bintang tamu. Sok mangga kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mangga aduh kesempingan tamu. Tapi jenengan saha? Abi Ijah. Oh, Ijah. Tapi Abi Nyai. oh, nyanyi naon? Nyanyi naon? Kriati atau saha? Abi Nyai jengge. Yo, nyai jengge mun di lemur mah kenal aku kenal we ieu. Ngaran lemur lah gitu. Ngaran lemur asli ngaran jengge mah itu curug di ngaran lemur aja teh. Jadi intina mah nah teh benar itu mah ieu langsung teh poin di dieu teh benar. Aya Di mana ieu mah? naon hordeng atau aya naon ya lain aya naon aya naon di sana goib Lain. Aing mah itu. oh loba nu lalajo tapi sosok eta teh aplikasieun tuyul atau genawo na kitu Enggak seperti mah. aduh dikasirieun ieu mah dikasieun nah itu mah dikenukeun asa ciri hilanya geus aya mah kamu baca itu sok panggilkeun mah Kan hayang aya nu asup ya. oh gitu tah sebelah mana ya masuk sok bae sok Hias teh hias. sok we Dipanggil Pak Abi yang mah loba nu nonton sok disamar tong sareun. sok ya astagfirullahaladzim. Nah ini juga ada rasa musik lah. Saha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saha. Sareng tangan. Ayo sareng tangan mana? Sareng saha. Sareng saya nu bau. Rame ya. Rame. Rame. Padahal kita ngobrol patan. Di mana? Itu di juru. Juru di mana juru belakang? Oh, ada gitu. Kayak balad. Sosok ieu daerah dia gitu loba. Dari naon? Tatu kangen aya. Naon bor atau naon? Jadi ada sebenarnya benar gitu. kangen gitu Iya di daerah sebelah mana sok tuduhkeun. Tatu kangen. Iya di dia pisan. kenaon tadi Hayang ka emang ngeureun. Oh. Mun cenah meuli martabak we mah deuk we. Dan ukur hayangeun naon? Ju hayangeun mun ukur meuli martabak we sok hayangeun ge sama duit juri kok nya Kang. Puguh gitu. Terus di belah mana dia? Naon sih? Naos, geran naos. kayaknya itu di mana Awal. Di dieu. Cicingnya sok di belah mana mun de? paling mana Di juru di ditu. nah hafalna bisa kieu bisa oh Labu. mana Oh labu. Soledat gitu atau Di soledat digeleduk benang otak. oh jadi kieu ngobrolna. Oh. palingan bagudan Di bawah dada man percaya wae. Jan. Ari fungsina ieu boneka kumaha bet bisa dibawa boneka ieu. Dia teh si ayaan.
Wah kayak anak Iya kumaha di pigeon teh ayam biru itu loh. oh geus dipikeun ge Kang jika nomeureun balik deui gitu Balik deui. Pusaka. Ayam aja nyanyi. oh ada eta kantong gunana mun wadah duit mun tidak dibere mun kayaknya dipindahkeun gitu kumaha Pusaka itu. pusaka aja pusaka kecimpringin ke yang bobodoan oh pusaka Ada sekalian apa? teuing mun kitu mah geus sakalian itu kakurupan itu menta jeung ciwang apal teh jurig ciwang naon sok Aci di bawah. benar eta tangga jeung Sosok ngopi baheula. oh keracan ieu keracan kieu gitu Can berang otak. oh dan tah ari neng nyai emang tiba heula ieu teh bisa astagfirullahaladzim naon sugan teh saha naon di dieu jang sugan urang julig aduh naon naon jang di dieu Saya ngopak. oh sugan teh naon ada yang opak mah heula engke di tukang heula nya tah ya opak bawa ku jang ka ditu ya we rada munduran dah nyai Kala heeh tadi teh kasurupan teh ngarenjang. Nah, kasurupan teh ngarenjang gitu. tahu mah gang nah mereka kan tadi mah ininya tadi mah kan ada biasanya lamun anu kasurupan mah taran nepi ka ngorejag gitu kena astagfirullahaladzim pasti cicing nah itu indigo bener atau anu ge leureun sieun bebedoan sieun Curiga nu ieu mah. Tapi kita terang lu nyiap. tuh ya juga amin ieu mah sudah teh indigo mah indigo kieu cing teh emang ti awalna oge rada sanksi gitu Ieu teh di mana ieu teh? jadi bisa gitu kan nya pemirsa sugan teh ieu mah aduh asli sugan teh anas ngeserem ti awalna efek teh ngadon kieu nya bae lah nu penting mah asa rame we nya asa ramenya Kang nya gitu lah tanggilapnya like comment jeung subscribe oke hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh